Bismillahirrahmanirrahim. Wahai menang Allah matung geus bae urang cara ricing we budak. Jaka bae menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun menang Allah. Kana rakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi menang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi menang Allah. Nah mantep cak pejabat teh. Menang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat, pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saku aing. Pada teu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Wah itu kumaha aing wae aing pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing. Ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing. Ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing. Aju ku ari di ka surgakeun nangsa nang aing. Atuh kunaon abdi teu dikitukeun. Kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti. Teu bisa cagenan. Tetep abdi nuntut. Baheula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji, daek salat aturan abdi ge dikasorgakeun. Ge. Tetep abdi mung ka neraka Gusti panas. Panas. Bu. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen heula. Putuskeun heula ieu. Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil lementak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksanana Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah Ma'al Khabiru anu maha uninga. Di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun. Sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyieun Lauhil Mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat tan sia didinya ngarobrol uyu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli
pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macam-macam sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge pareta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ke para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan aulia nu aya di Indonesia jasiam orang Indonesia aya wali sangat nyaho aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta nama karbakeun aing nama batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mah ngan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qairu fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi ya abdi kan lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pan abdi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut
panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin embung malam Minggu embung ayeuna ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan gitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti is di neraka kuring panas gas aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka rasul aing pan aing nyampekeun ka kawali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai da'iyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih karena pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyeun syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing coba nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon teh sia aju nongtong si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh tah eta nu ngertegkeun zinah sia nu ngalaksanakeun zinah nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah tahun hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus semua di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggeus berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngeretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam Minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah segala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh andeuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuh usia dibaca tadi dibalikkan deui ka tarang sia ka aing dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia
coba Gusti tujukan contohkan ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus teh kitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter diperiksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging be nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari deuk lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah mahanyaho aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca haju nyisir anu rapi haju make baju ge henteu sambarangan rapi haju sia tiapan deuk ka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teu diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diturun ulah dibukakeun keheula cenah geus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun nama ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tahu tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lainnya nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah oh iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khabiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge khabir tuh kumaha Gusti bae eta kerebakeun aing tah eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur
sia nujun jalan ge pan sia pimpro abdi ge ditekan di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan lah bukan wae enggak internasional lima urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru nya sia kiai kan kunaon sia aju asup golta golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pameret ti atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama kabelah dieuna hayang masur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah yo manya Gusti sabira sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nusugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan geus atuh Gusti izin lek naon eta sia lah Gusti mayaho nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae kok momun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu mata ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon sia mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan nya nek meuli kutang macem-macem campur-campur atuh sabodo bae tah mah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uningna al khabir anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah mah al khabir dianggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji deui
ditinggalin ya ku aing teu bisa kunyana teu bisa ya. Hei budak pamalingan ya hiji da ye kagok ye gegeraan ye nah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah ieulah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang diberi sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajian teuing ge obatan ku kumaha ge ayo aya gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah ah endek aya diobatan mah syariat ja urang mamakom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tatagenan ka obat tatap tatageunana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya tetap tatageunana meunang Allah syariatna ngawarung tetap tatageunana ka Allah syariatna dagang tetap tatageunana ka Allah syariatna digawe tetap meunang Allah tatageunana ka Allah syariatna bisnis pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna karak rada salam rada kene teh gencan masih kene encan rada doang tapi lamun geus luhur pangkat bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik duh atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae ngajina tetep takrib bae ngajina tetep bae masih kena fatul muin fatul wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana na hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neulekeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu a'lam nu penting aya eta mangan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan horenganan airoh nama geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah
ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah. Nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah. Wa iyam saska bi khairin, lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah, fala rada li fadli. Cukup ta urang dibaca ku urang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda. Atuh eta teh nu kurang dibahas teh. Lamani alima atau eta mualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah. Wala muti alima mana eta mualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah. Wala rada lima qada eta mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah. Dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae. Dibabaca unggal magrib unggal subuh ge. Lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyahokana hartina. Tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas kunturo di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam hai bocah oh ya bunda ya anak king ala wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Daek teh mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimanfaatkeun. Aqul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana. Pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka. Jaga ku maneh Allah, Allah bakal ngajaga ka anjeun. Ihfazillah tajidhu amamak. Ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari. Maksud amamak teh engke geus maot. Atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deketna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah. Jaga Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak. Bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup. Sebab urang teh keur menuju ka hareup. Finisna urang di mana? Di akhirat. Finisna urang dek ka Bandung, finisna urang di Bandung. Salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung. Kakarak datang ka mana ye? Datang ka Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ka mana ye? Ka Padalarang, jauh kene Bandung, tereh. Kitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat. Tah kuari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh lebab ieu keur di Karawang. Geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab urang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna. Tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti taruk ilallah ibadah maneh ka Allah keur roho dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas aya di urang taruk ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah. Ketika orang susah, ketika orang gering, Allah bakal mere ke orang rahmat. Lamun orang keur sugih kuari ibadah melalui harta orang keur sehat, dakwah orang teh, salat orang teh, tahajud orang teh, dak bae kuari gering, sidah ngaranna. Urang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku hari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodaqah
kuari sia gering kuaing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sedekah sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari sia keur sehat Allahu akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dah gering Gusti cek bahasa urangna cek somprana malaikat sora saha eta jael mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja tilok ka aing tilok Allah-Allahan pan kuari Allah-Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pannyana tilok hamuriring ka aing ekeurnyana sugih mah ekeurnyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah-Allahan jai mah ngadenge Allah-Allahan ka sore eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti urang mana ciku pepaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh i pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah-Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta tolonglah ka Allah pokok capal kolam bima huwa kainun isberes kolam geus dituliskeun di kolam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayadurruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun labi anu henteu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh ti kodona moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek ngabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillah wa'amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kayakeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah Masya Allah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah mangkat pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna
mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syufala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kangjeng Nabi Qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. 3 kali pada maghrib 3 kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan pelebah ngadoana pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu muridna murid Kangjeng Nabi Qadir langsung nanya coba pangbuktikeun tuan guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun ka dieu dileukeun ku maneh aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Lamun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka dieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tah masa kopiah Mas Jawa dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Qadir mah sup ka dieu buka hayang naon sup ka dieu buka hayang naon doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu pada maghrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu thaib abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merehna nyanggakeun kumaha Gusti bae
meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti Wungkul. Baca doana nu eta, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok nama lecet-lecetkeun lah tu madengkeun ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah. Doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Koski ieu mah keur carita aturan agama. Adapun nagara kos kitu sabodo ieu mah nyaritakeun agama tah kos kitu. Anda geus bae urang lamun kawin kuari geus teu kudu kabeh bae. Ngeuneun kadenya lamun ditanya teh ente bukan anak sabaraha 12 hige nu bibit nu ieu itu mah 13 teh sia rende ieu mah ieu kotok ge rende mahal hargana. Coba lamun dia tanya bukan anak sabaraha 2 aturan pemerintah nu hiji gering kuari tinggal hiji deui nu hiji mabok puyeng cenah ya 2 ge puyeng maningan anu 12 rapih. Masya Allah nu genep geus jararadi tinggal genep deui keur sarakola keur malah santren ngeunaheun eueuh ieu eueuh itu mantep jas. Aing mah jeung boga anak 12 jauh naon alhamdulillah aing pugu 2 ge nu hiji geringan bae nu hiji mabok bae sial jasa ieu. Atuh kawin deui bae sugan teu meunang pugu kudu di imah. Kaonak ngan 2 haju teu beres kawin deui pamonggol geus kieu wae kuno kolot rugi jasa tah ieu ulah nya urang teh entak tula kitu non kitu ngaranna maehan anak entak qatula waladaka mukhafata ayyub amamaka. Maehan anak rempan besi fakir, rempan besi susah, rempan besi miskin. Nah ieu mah bahaya jasa. Ngarusak kana katauhidan. Al-falul muzhiku salah satu pagawean nu ngaleungitkeun kana ruh yakni ngabunuh eta aya 3 rupa. Nomor kahiji amdun ngabunuh ngahaja, nomor kadua wa qataun ngabunuh kasalahan, nomor katilu wasibu amdin ngabunuh sarupa jeung ngahaja. 3 rupa tipe ngabunuh 3 rupa. Aya nu ngabunuh ngahaja ngabunuh, nomor kadua kasalahan, nomor katilu sarupa jeung ngahaja sibih amdin ngaranna. Ta ieu nu mana anu kakenaan ku kisos anu dina Al-Qur'an dijelaskeun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman kutiba alaikumul qisasu fil qatla dipardukeun ka ranjeun kabeh qisas dina urusan pembunuhan nu mana ieu anu kawajiban qisas teh bales pati bunuh deui maehan deui nu mana ieu
wala qisas illa fil amdi teu wajib qisas kecuali maehan ngahaja mun maehan ngahaja saha bae wajib paehan deui kos kumaha maehan ngahaja mah qasdul fa'li wasyahsi bima yaqtulu goliban ngamaksud migawe ngabunuh jeung ngamaksud hiji jelema nu dibunuhna maksud pisan dek dipaehan teh jelema teh migaweuna ngamaksud jelema nu dek dibunuhna ge memang dimaksud sieta ngabunuhna bima yaqtulu goliban ku hiji alat nu memang galibna osok maehan baik jarihin seukeut sok natuan model pedang peso golok au musakol atawa nu berat batu kayu jeung sajabana sarua bae Zaid boga batur ngaran Ki Khalid kuaring man babarengan bae lempang Ki Zaid jeung Ki Khalid teh sehidup semati ceknya nage berjuangnya waduh kuari lempang ka Cikupai di Cikupataya Sarwiti rang dabeng serat nah kapangi ku Ki Gedeng Ki Khalid aju ditanya orang mana wit emang ima tadi belah ditun pasar seeutik aju kadari itu apel nuan biasa tuh ngaran apel sekali dua kali ternyata Sarwiti menaruh hati ka Ki Zaid Khalid terbengkalai sedangkan Ki Khalid dia rada hayang jasa ka Sarwiti bebeja Ki Khalid ka Ki Zaid wayahna ieu mah Sarwiti mah jang aing bae aing geus teu boga pamajikan aing kabur ka Lampung gede adat teh geulis tapi gede adat putih nama ku aing geus dilepaskeun ieu mah Sarwiti mah urang Tangerang asli bener ge bahasana gorengan bageur urang Tangerang mah daek berkorban orang Tangerang mah emang bahasa doangnya nama nu goreng komo lamun ka belah kaler mah geuteueuneun gadengen lagi urang mun ngadenge urang kaler masyaallah murigak bulu sia jeung saka dieu eta ewesnya teu diajak aja murigak bulu urang ngadengen lagi tah ieu mah mohon cek Ki Zaid teu bisa sebab aing geus menang SMS jadinya nanti geus berlindung bertekuk lutut di aing jadi teu bisa leupas ieu mah wayahna jang aing bae ku aing rek dikawin ieu mah teu bisa babaturan mah babaturan bae pelebah ieu mah teu bisa mulai retak geus retak setan asup ka jero hate Ki Khalid cek Ki Khalid deui moal bisa Sarwiti mah dicokot ku sia lantarannya nama geus berjanji sehidup semati jeung Ki Zaid tah mah gampang beresan bae bunuh habak tah setan tah mulai nah direncanakeun ku Ki Khalid besok geus diasah nah geus diadiekeun dideuleu ku Ki Khalid mana ye Ki Zaid tah siap Ki Khalid teh dek ngabunuh Ki Zaid hiji pagawean ngabunuhna disiapkeun ku Ki Khalid disejak nomor kedua dimaksud dudet dibunuhna nekek nu dibunuhna teh Ki Zaid qasdul fa'li wasyahsi ngamaksud migawe ngabunuh jeung jungkreng Ki Zaid nu dek dibunuhna kapanggih ku Ki Khalid teh langsung mah ditikem sat bunuh goleh Ki Zaid kuari dibunuh ku Ki Khalid tak Ki Khalid ngabunuh Ki Zaid qasdul fa'li wasyahsi maksud migawe ngabunuh jeung jungkerengan Ki Zaid bima ku peso ku golok yaqtulu nu biasa maehan goliban galibna jarin memang osok ngabohewelkeun au musakol atawa ngobrol jeung Ki Zaid lieu ka tukang aya batu kali segede hulu ieu bae mangkadi ngalencos tilu lalencosna cekel ku Ki Khalid meujeuhna bae Ki Zaid keur ngahareup ka ditu leuh dibantingkeun ka huluna rakatak
tah eta teh ngamaksud ngabunuh Ki Zaid beneran tah eta ngaranna amdun ngahaja. Ai kisos teh bunuh deh. Atau make pistol, kuari mah murah pistol lain di Amerika, bae lain di Inggris, lain di Belanda, bae di Indonesia ge kuari pistol murah. Murah. Bisa dibeli kuari mah pistol teh, tembakeun, ceger ka huluna modal. Bunuh ngaranna ngabunuh, bunuh deui kisosna. Walil qisas hayatu ya ulil albab. Laksanakeun geurah hukum kisos. Buluh deui. Bakalna ayah hayatun kehidupan anu luar biasa indah, kehidupan loh jinawi, kehidupan anu sampurna, kehidupan anu ngeunaheun bakalna buluh deui nikmat kisos dilaksanakan. Ialah hukum Islam. Eueuh dongengna di Indonesia, hukum kisos di Indonesia mah teu make Quran, make ge hukum Walanda nu nentang bunuh di Indonesia mah. Ieu ngahalangan kana karir aing bunuh. Eueuh nu ngabunuh deui. Eueuh nu ngabunuh amun urang ngadenge pembunuhan di Mekah, urang ngadenge ngabunuh pembunuhan teh di Irak, ngadenge pembunuhan teh gitu di Iran. Belah dieuna Malaysia ge setengah-setengah. Teu jelas. Tapi lamun diterapkan hukum kisos di Indonesia mantep dan luar biasa. Jelema dek ngabunuh, sieun dibunuh deui. Tahan. Kuari bae rada deres kuari. Rada deres sotek. Jelema handap, jelema luhur mah biasa bae. Hukum teh jang jelema handap doang kan di Indonesia mah nu kaluhur mah geus teu main hukum. Anu triliunan nu miliaran mah teu ditangkep, sanggilang ditangkep sore-sore geus huhahehe deui, tapi nu handap maling kotok bae maling kotok bengo. Bingir bengo maling kotok bingir bengo encan ditahan. Masyaallah anu dilaluhur. Senturi aman-aman bae. Keluarga Pak Harto Tomi aman-aman bae jeung sajabana. Tapi iya nu maling kotok anu 100-200 matanangan teu bitu doang dibejakeun ku cek polisi. Inilah pelaku-pelakunya dan di negara kita adalah negara hukum. Saya sedang melaksanakan hukum. Bupati mah, gubernur mah, menteri mah anu korupsi araraman bae. Masya Allah ieu negara urang. Nah iyalah ngabunuh teh aya ngabunuh ngahaja model tadi tah. Atau make kayu bae geus make kayu geus dikieu-kieu we. Ieu Ki Zaid teh buang kawala sial jasa saya Ki Zaid. Datang seger bae. Eta ge sarua bae. Atau melalui tangan orang lain. Kulit nek ngabunuh teh kuat lantaran Ki Zaid mah setengah jawara permainanna cikalong aya Cisadane aya bisanya nama ya gaya si Alek ya udah hebat permainan lek saya emang itu ke Jakarta deh masih sekian masih ke Jakarta tuh aman tuh Jakarta aing di Jakarta mu naon kuna naon ieu maing sakali be minta tulung ka anjeun. Aya naon bejakeun. Boga musuh ye, tapi babaturan aing teu kuat. Saha? Zaid. Ai motifna awewe. Aju. Coba panganggeuskeun we. Ya atuh tenang nu penting mah. Atuh aing urusan salah ngabodoh mah kecil tah.